simkuring Kakang Robi masih di channel Official Robi Entertainment. Alhamdulillah kumaha pawargi sadaya mugi-mugi salawasna aya dina kasehatan di simkuring khususna kanggo para seniman mugi-mugi sing salawasna aya dina kasehatan tur kakiatan alhamdulillah amin. Dina dinten ieu teh simkuring bade ngabedah perkawisan sing ngabedahnya bade diajar olah vokal, tapi olah vokal teh mudah dina kakawena dalam sebenarnya mohon urang langsung wae nya supados teu penasaran khusus kanggo kepala wargi dudang bidang dudang dudading dudang dudidang dudang bidang dudang dading dudang dudidang dang bidang dudang dading dudang dudidang dudang dudading sebenarnya lu di Jepang acara wayang mun aya Robi pasti aya Rodi. Ya yuk, punten bulan. Yalah. Aduh, ieu teh Mang Cepot teh sungguh. Aduh, ya Mang Cepot cenanya. Punten we tayang ibarat di agalna. Ieu Mang Cepot, simkuring teh bade diajar kakawen. Milari kidalang Dede Chandra nu ti mana teh eta nu rorompokna teh di bumina mun bumina teh di Jalakong di komplek Dirian Jaena blok B nomor 10 leres lamun teu salama di Gang Yudhistira leres biasa we jeung harga itu Arabi sumping wae ulem ieu teh atos di ulem nyata Cepot pas diulang ieu teh sumuhun namun di antosan teh pas janjian ayeuna cenah bade dongkap teh ulah tuh deh ada isi sumuhun kumaha ulan nu mawi Cepot terang nyata teu terang uninga we teu uninga mohon itu di mana tidak begitu nama ajaran harimunan aja nama obat ilaha illallah di Semar tehnya obat digetraan di lahat teh sok menekung heula baka aya payuna cika kudu di ieu heula cenanya jika kada disambat dina hate gitu nya eta we ke perempu yang make jangjawokan dina sok jangjawokan kumaha jangjawokan anya pokona mah asal Gusti Abdi lindung heula tahun bismillah ya kitu bulan lindung nanya ieu nya milari kidalang Dede Chandra nu mana cenah ieu teh nya dita diantosan teh teu aya wae tuh diaturanan wae kanggo ka kidalang Dede Chandra aduh diantos cenah nya sudah teu aya pot iya dengan lah di atas ya damang ki saya bulan saurna alhamdulillah saya ki nah ya new normal teh kieu nya new normal jadi abnormal izin hiburan ajustusan ke cenah aya izin wae alhamdulillah dina dinten ieu simkuring masih disarengan ku mun guru Rama cenanya nyaeta kidalang Dede Chandra Sunaria di Harja nyaeta CNB Cepot ngeband generasi katilu ki eta aduh saya pisannya kumaha waktos 2 tahun kapangker mohon anu pagelaran 14 dalang teh 17 nya 17 dalang sama momen wah janten fenomenal terus aya di channel Sabda Palon aya videona di Bandara mohon Bandara Sena Sumandar gitu Sabda Palon alhamdulillah aya cenanya ki ieu teh kieu ki abdi teh ki nya ieu diajar abdi gaduh hemplengan hoyong ngolah vokal diajar ngolah vokal tapi dina kakawena dalang pangestu abdi ninggal teknikna mohon teknikna soalna ninggal abdi dina dalang kakawena cenah khususna dina kakawet eta teh ninggal
nya ngadangu gitu aya sabaraha pada teh tapi sarenghap gitu dah biasa sarenghap gitu wah ieu biasa wae ieu elmuna gitu tiasa di ieu teknikna teh hoyong nyopi cik palawarga oge pasti uning ieu manfaat gitu nya hoyong perang pilih tacan uninga gitu nya para generasi khususnya pecinta wayang golek tetapi dina vokal naon oge biasa gitu jenis dina nyanyi hungkul kawin dalam nyanyi oge biasa gitu biasa napi nyinen tetapi anu kada benten-benten pesinen sareng temang sunda mohon dan Cianjuran sareng pop sunda oge dangdut benten komo dalam gitu tah cara ngambil ieu na cara ngambil teh sing horeng ilmuna teh tina kahiji nama anu lagu utami naman tina nada aya kan raja nada di urang Salendro namina teh mohon daminati lada gitu mohon dalati namida mohon terus anak-anak pelo itu daminati lada lara Salendro teh karakterna teh gagah perkasa ya di lamun teh mah gagah atawa alaga wayang atanapi keur ambak wayang ku Salendro langsung kejiwaan ya anu sapertos kamari teh nyaeta aya ieu nanya tiap wayang ge nya benten-benten dina nadana benten nadana na temang sunda mah identikna pelok sareng upacara adat degung gitu nya tah pelok sareng degung oge benten maena Salendro daminati lada dalati namida nggokeun sakedik mina dina pelokan dami ngahiang daminat nana angger Salendro daminat tilada dalati namida enak kana degung daminati lada dalati namida eta teh sakedik nya hal anu sepele nya tapi memang pamitu terang mah kapoek leres kapoek nah aya kana Salendro atana pangana pelo benten deui ayeuna laras katilu sorok tetapi pemilih sakola mah pemilih bima madenda tadi mah Salendro mah daminati lada dalati damida eta kan nu gagah karakterna ayeuna pelo agung karakterna daminati lada dalati namida agung nu ayeuna datang raja datang pejabat oke pigar upacara adat teh agung tah ayeuna nyorog anu nyorog mah sedih jadi nyana karakter masing-masing sing ada oge nya pertos dami pan kitu pelok dami tah anu tiluna tadi mah Salendro dinikeun damini boga ka bogo jauh eta teh sorok berarti inget ka bogo gitu nya beri sedih itu hayang panggih kan make sorok tapi madenda eta ngan heureuy saha teh da ketukan eta ketukan ieu enten ieu ngaguar heula ti handap dasar kedah kuning heula sadacan urang kana olah pokok mohon nah ieu teh dina karakter kumaha kedah terang situasi sareng kondisi ibaratna lamun upami misalkan nya kumna kanggo penyanyi mah kanggo abdi misalkannya kanggo nu nyanyi mah nu ngawih mah ieu teh laguna lagu naon lagu kana sedih atawa lagu kumbira atawa lagu kumaha gitu kan nya ibaratna upami misalkan ku urang lagu-laguna sedih tapi dibawana gumbira kan kirang gitu sok model ayeuna papatog pami papatog kumaha berang maju ka lohon papatong nok maneh henteu naregang semu sedih kan nah ya tapi nu gagahna aya berang maju ka lohora papatong nok maneh henteu naregang karakterna beda kan
Selera multi talent Rengkolkeun. abah dadeng entong cenah. Tapi teh saweos da sanes Quran nya. Sanes Quran. Tapi lamun alus mah teu naon. Ai silung mah ulah. Silung mah ulah. Asal ulah silung. Jangan nya ka Bah Dadeng dia. Bah Dadeng. Jangan kapan Bah Dadeng ciptana. Mohon sareng cipta. Da hairaha ka Bah Dadeng urang ngobrol di dieu. Ngobrol. Atuh urang sumpingan ka ditunya. Ya urang kapan ka Bah Dadeng. Aduh, tos lami teu penat teh sareng Bah Dadeng teh. Sumohon ulah. Mohon. Tak silajengna nama tilu tah. Mohon. Sadayana aya 7 laras. Beunghar urang Sunda mah. Tadi Salendro, Pelo, Sorog eta Nabi Madenda, anu kaopatna Mandalungan. Lamun di sakola mah Mataraman. Mataram nya. Nah, eta mah mengkokeun ngagentosna tina Salendro mah ukur ni ukur sareng 5. Daminati lada dalati namida damini damini nonani nangina eta minung damini tila Ieu sapertos komedi mi damini tila dala 5 jeung 3 kena nikeun. Limana kena leung lain lah. Taman nineung. Jadi kesana teh keur bunga. Model urang bunga gitu nya balikan deui kana lagu Beriang supaya teu nguluwut. Kabingung atuh napi ieu urang mancing we mancing teh nya. Parung herang lian mijang namini. Celom giriwil arian celom giriwil. Bawa eupan rupa-rupa celom kurunyut arian celom sok ngurunyut. Jadi kesana kan bunganya. Bunga. Iya namanya Mataraman Mandalungan. Sapertos opening CNB. Dudang duding campur di Salendro. Dudang dading. Jadi lamun dia tonis mah beunang. Tenapi pentatonis dina pentatonis. Sae karya teh sapertos kitunya biasa ngagabung. Ieu mah biasa wae ciptana anu kapungkur nyiptakeun anu gamelan wah ieu mah jenius di Jawa. Eta ku inovasi jantan inovasi setiasa wae nya pamilebet mah Mataram juga na kana non eta pelo tapi kana Sorong tapi kana Salendro eta teh penciptana teh Satacan Mangkoko kapungkur mohon Satacan Bakoko teh pamita lepat mah RA Angga Kusuma Dinata nya ulah deui lah Satacan ini ngali alhamdulillah. Janten teh nu kaopat anu kalimana aya Wisaya mah diciptakeun Wisaya ku nayaga atanapi kata geuning beh dieu tina Wisaya mah tina Sorong anu Lampung Agung tina dami tapi dieu mi na dudidang tapi dinya Sorong keneh namun anu rendahna nu basna Bro, seueur lah, pelok jawar, pelok liwung, itu nama saya. Itu aya 7. Tanya teh basicna, cenanya dasarna satu acan, urang karena kakawennya. Mohon tanya karena kakawen orang kedah terang oke lah karena iya nada nanya karena nada laras. Ya pamili sakola mah painten di Istima eta pada kuning teh posisi papatekna pemberi sebat nama papatekna aya kenong aya goong aya kenong aya kenong aya pancer pangaget pancer pangaget kenong pancer pangaget goong. Nah janten teu sagawaya ngadamel lagu ulah leupas tina posisi lagu eta tina papatek teh papatek namina teh nya janten ieu ilmu diajar bikin lagu kayak kieu tah anu otodidak ieu wayahna kedah uningan supados teu kamana
salah kaprah gitu teu gamana. Memang biasa wae teu Biasa. nya urang otodidak gitu nya abstrak lah teu ngangge papatak teu Oh. naon. Cuman kan hasilnya benten. Hasilnya benten. Tah ieu kana Pernapasan tadi Teknik di atas teh. santos. Seperti Kang Robi sok cobian. Kayak di sanes ieu nya Mohon. ade istilah nama musik-musik ulama ini Oh, juga macam turu sanes. oh. Sanes pada ieu namun kurang silih Silih dah. dina ilmu mah kepada batur, luang kepada urang. Nah, itu. Sok nyanyi heula Robi. Lagu naonnya? Lagu namanya baik Gerimis Hujan. Elang layung. Hujan gerimis muruboy maseuhandami. Nah, eta dikupingkeun aya tilu napas nembe eureuna kitu nya. Hujan gerimis murubut masih handamis. Nah, ieu mah dina teknik anu tos uning ngalaras mah sareng kata-katana. Ras ieu nganggo pernapasan bade diafragma bade dada. Kita sae pisan pami sarumpaka teh nyata sanapas. Satu awal ieu mah. Hujan gerimis murubut masih handamis. Benten sareng Nya beda. beunang karakter. Dina Langkung lembut. langkung lembut. kena hate. Sabab urang mainna dina napasnya. Ya. Teras deui painten dina laras anu tandang gandang pertentang mah gagah mah dina laras retro teh sapertos anu Giri Harja anu kapuping dia Basunaria inggih pundika buka pangrep ngadep kadya purwa sinengi sia ayeuna kana sorok rada sedih mohon inggih pundika buka panggung rep ngadep purwa sinengi